Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Parmana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, anu salamina manco kana channel dongeng Mang Aa, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana. Ieu dongeng teh majeng kana bagian anu kaopat, sakumaha anu kauninga dina bagian anu sateu acana dina seri anu katilu. Urang sadayana masih keneh medar obrolan antawis guru sareng murid, antawis Ginggi sareng Ki Darma teh nya. Kumaha lajengna ieu carita, mangga urang sami-sami bae bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah oge janten pienteungeun kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ginggi harita teh ngahulang saendeng-endeng jiga uteugna keur ulang mikiran atawa nyipta-nyipta naon anu cikeneh jadi dongeng Ki Darma anu jadi guruna. Nu deukeut we heula Ki Ginggi ujug-ujug nyarita kitu. Soal naon sia? Soal nalungtik rupa-rupa lalangse Ki. Meureun samemeh nalungtik kitab pustaka Kidung Sundayana teh. Kula mending neangan dua kitab karatuan Sunda nya Ki. Sabab eta anu pangutamana dina danget ayeuna mah, ceuk Ginggi. Naha make seuri Aki? Ceuk Ginggi heran. Jiga sia hayang jadi raja Pajajaran nya. Ceuk Ki Darma masih keneh seuri. Duh paralun Aki, tong boro kudu mingpin balarea. Dalam mingpin diri sorangan oge kula teh cantang tun mampu, omong Ginggi. Tapi hiji waktu sia ku aing diutus ngahiji jeung lanceuk-lanceuk sabaguron anu geus dilain di ieu tempat. Ceuk Ki Darma harita teh. Ti heula oge cenah Ki Darma geus nerangkeun yen samemeh dirina di aku murid. Jauh beh ditu na Ki Darma geus ngamuridkeun malah tepi ka opatanana. Eta teh ku hayangna Ki Darma nang tayungan Pajajaran. Aya opat muridna anu disuprih paelmuan Ki Darma. Nu panggedena katelahna Ki Banaspati, anu kadua Ki Baguseta, anu katilu jeung kaopat nyatana murid kembar. Kahiji ngaranna Ki Ranggaguna jeung anu kadua ngaranna Ki Ranggawisesa. Sia kahareup kudu bisa gabung jeung maranehna, sabab ku aing dititah bumela ka Pajajaran. Ceuk Ki Darma. Iraha eta teh Ki? Heueuh engke mun geus cunduk kana waktuna. Tembal Ki Darma, adi Ginggi mah ukur ngahulang bae. Nah siabat jiga anu bingung geuning. Ki Darma ngaheraneun pisan. Sabenerna ari kula mah mung ka mamana Ki,
Cek Ginggi. Naha. Ah, hayang cicing di dieu we kula mah. Naha. Hayang tetep cicing jeung aki we. Tembal Ginggi badi tungtungan ku ngeluk tungkul. Harna ari sia. Pan kula manyaah ka aki. Cek Ginggi harita teh. Naha. Ibu budak kula teh diurus ku aki manya ari geus tamat nyuprih ilmu bet ninggalkeun aki. Cek Ginggi semenu ngalengis. Atuh paduli teuing sabab nu penting sia mangpaat jang balarea. Cek Ki Darma deui. Tapi aki murid aki nu opatan saridana welasan tahun ieu teu kungsi nepungan aki. Tah kula mak embung kitu Ki, hayang terus bareng jeung aki rek hirupna rek paehna ge. Cek Ginggi deui. Ayeuna aing kakara surti. Naon pangna sia uang kelang jeung kedua ari ditah latihan teh. Meureun supaya ku aing teu dititah lunta nya. Sabab aing kungsi nyarita yen murid anu geus tamat nyuprih ilmu nya kudu ingkah ti dieu. Bener kitu. Cek Ki Darma harita teh. Ginggi ungguk nganyakeun cek manehna. Latihan sok loba ngabantah teh ku hayangna anggar disebut bodoh. Tur balukarna bakal beuki lila bareng jeung Ki Darma. Dasar budak belegu. Cek Ki Darma harita teh. Bae kula ridho disebut belegu oge aki. Cek Ginggi. Goblok ari sia. Bae dicarekan kitu oge. Cek Ginggi deui. Kaitu sia indit. Cek Ki Darma harita teh. Aki teh ngusir ka kula. Ginggi neuteub guruna. Lain sia. Naon atuh Ki? Neangan lebokeun dulu. Aing lapar. Omong guruna bari nyuntrungkeun awak Ginggi sina kaluar ti saung. Ginggi bingbrit ka pakarangan bari kebek ku kabunga. Hiji-hijina hiburan jang manehna teh nyaeta lamun guruna geus nyebut lapar. Hartina kudu geuwat neangan dahareun. Lamun kitu hartina manehna oge sarua bakal milu dahar. Mangsa sareupna harita teh. Ginggi geus meuleum deui manuk wali. Jumlahna anggar 3 jang guruna jeung 1 jang manehna. Pancek guruna ari budak ngora mamontong loba teuing barang dahar kajaba ngasah ilmu. Tah eta kahakanan sia ayeuna mah sing ngalobakeun nampa ilmu panemu jampe pamake. Cek Ki Darma. Ayeuna mah dahar daging teh bari jeung dahar bubui bebeutian jang panyeubeuna. Bari capek rahem teh duanana anteng ngalobrol atuh nu leuwih pas Ginggi haben tetelepek soal kaayaan nagara. Ki Guru, naha nya sabada ingkang Prabu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi geus eueuh deui pamimpin anu sampurna. Cek Ginggi ngomongna bari samutut. Ditanya sarupa kitu nu jadi guruna ukur nyengir. Pokona kaayaan Pajajaran danget kiwari mah henteu jiga zaman keur dirajaan ku Prabu Siliwangi. Hembal guruna sabada ngaleguk nginum cai herang tina buah kuku. Nah Pajajaran anu ayeuna mah butut Ki Guru. Cek Ginggi ngomongna sangeunahna. Nya butut-butut teuing henteu. Damun butut pisan mah meureun geus ti mangkukna bangkar. Ngan ieu mah pan babandingan. Alus bareto, alus ayeuna. Tangtu alus bareto ceuk aing mah, omong guruna. Saterusna Ki Darma nerangkeun. Yen lamun mah aya babasan pakaya bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Eta mah keur nyaritakeun zaman nagara dicangking ku Prabu Siliwangi. Lamun mah harita aya babasan sepi jempling tawong garong. Eta mah keur cacarita ngeunaan Pajajaran mangsa dirajaan ku Prabu Siliwangi.
Lamun mah aya nu cacarita yen di pajajaran leuyit salawe jajar, sajajarna salawe leuyit. Eta mah keur cacarita dina zaman Prabu Siliwangi. Ari ayeuna kumaha Ki? Ginggi tumanya deui. Ayeuna mah patani teu sugih sabab tani karidaki. Salah sahijina alatan rekabna polah-polah sarakah. Ku hayang nagara maju, rakyat dikeduk sebakna, dikeduk pajegna. Karaton mah agreng tapi rakyat barongkeakan. Ceuk Ki Darma. Ki Darma nerangkeun baheula zaman nagara dicangking ku Prabu Siliwangi. Lamun aya upacara seren taun kuwera bakti rakyat pajajaran tisuklakna tisiklukna ngalut ngeungkeuy ngabandalut. Ngembat-ngembat nyatang pinang barinya ngeleknya ngegel. Kabeh ngirim seba hasil panen ti masing-masing wewengkona. Aya nu ngalutkeun pare dina dongdang. Kapas dongdang jampana eusi palawija. Malah padati khusus anu ngakut beunang kanteh katut kaen kamhar jang pibajueun. Aya istilah dongdangnya pami di Cianjur, di Garut, di Sukabumi istilahna teh dongdang. Upami di Bandung mah disebat nanti jampananya. Gitu, padahal bentukna mah sami keneh upami ayeuna mah dina waktos Agustusan gitulah. Kapungkur teh dina zaman kerajaan teh. Jadi nyaranak jampana, nyanak dongdangnya. Rakyat seba hasil usaha salila sataun. Kade seba lain pajeg, ceuk Ki Darma. Naon bedana seba jeung pajeg teh? Ceuk Ginggi kerung. Ari seba mah rasa tumarimana rakyat kana panangtayungan nagara. Ari pajeg mah pakaya anu ngahaja ditarik ku nagara jang makaya ke negara. Pajeg mah sifatna kewajiban, ari seba mah sifatna pangbakti rakyat ka negara. Ceuk Ki Darma. Oh kitu Ki. Ari seba mah jumlahna bebas, kumaha kamampuh jeung kumaha kaingetan rakyat ka negara. Masing teu ngirim seba oge moal dikukumaha. Sabalikna ari pajeg mah mangrupa kawajiban, latur lamun teu dilaksanakeun bakal keuna ku hukum. Ceuk Ki Darma deui. Leuh kitu nya Ki. Kitu sababna kiwari rakyat mah hirupna beuki kata langsara. Kahiji upacara seren taun kuwera bakti teu bisa dileungitkeun, da eta mah geus tradisi sakumna urang pajajaran. Tapi oge salian ti ngumpulkeun hasil tani keur upacara kuwera bakti teh, ayeuna mah kudu nyubadanan kawajiban mayar pajeg. Ceuk Ki Darma. Atuh ripuhnya Ki. Kitu sababna aing loba ngasongkeun pamanggih anu beda, anu akhirna aing dituding hianat ka nagara tur disebut ulon-ulon nu mawa riweuh ka nagara. Nya aing dibeberi krek dicangkalak tur lamun ngalawan kudu dipodaran. Ceuk Ki Darma harita teh. Beuh, depi ka kitu nanya Ki. Ginggi gogodeg. Ngan anu kula heran, naha ongkoh Ki Guru teh dipika ijid ku raja. Tapi naha ayeuna nitah para murid pikeun bumela ka nagara. Ceuk Ginggi deui. Pan aing geus remen ngocobla, yen aing mah keukeuh hayang bumela ka nagara. Lain ka raja, sabab ai raja mah bisa gonta-ganti. Ai nagara kudu keukeuh angger nyaeta pajajaran deuleu. Tembal Ki Darma. Oh kitu nya Ki. Heueuh kitu sababna. Sanajan Prabu Siliwangi geus ganti ku Surawisesa,
aing tetep babakti da babaktina ka nagara lain ka raja. Aing moal robah aadatan deuk angger babakti ka nagara. Nya ayeuna mah ngaliwatan sia, ngaliwatan leungeun jalma anu ku aing dimuridkeun sia, omong Ki Darma. Oh kitu nya Ki. Heueuh lain oh sok guat sia mantog ti ayeuna. Ki Darma nyentak. Mantog ka mana Ki? Kaditu sia kategalan Ponclot Cakrabuana latihan deui meungpeung geus poek. Ceuk guruna bari meheulaan cengkat. Latihan naon Ki? Latihan ijen ngalawan maung sia. Wayah kieu manehna nyangan hakaneun pasti lapar. Lamun neuleuh sia pasti sia diberi krek dilebok. Tak eta latihan pikeun sia dina nahan marabahaya ti sato galak. Ceuk guruna harita teh. Ari Ki Guru kumaha kemun kula kojor direweg maung? Nya lamun sia kojor mah geus we latihan montong diteruskeun, tembal guruna. Ginggi Jamedud teu suka diomongan kitu teh. Wayah beurang we atuh Ki latihan gelut mah. Jeung latihan gelut jeung maungna ge supaya awas Ki, ceuk Ginggi. Gelut jeung maung wayah peuting teh pansangkan sakalian sia ngalatih ilmu sorot kalong dulu, tembal guruna. Basa Ki Darma geus cengkat, Ginggi mah masih keneh andi prek dina taneuh. Hayo hudang sia. Naha musuh ti luar bakal datang ayeuna pikeun nyangsarakeun rakyat Ki, ceuk Ginggi. Kasangsaraan rakyat mah lain dumeh aya perang bae. Ku dipaksa geten digawe oge geus nyangsarakeun maranehna, ceuk guruna deui. Nah Ki geten digawe bet kalah jadi sangsara. Sia mah loba nanya. Jeung deui sia mah can ngarti bae geus puguh rakyat Pajajaran teh haben dititah mayar pajeg anu gede. Ceuk Ki Darma deui harita teh bari nitah Ginggi kadua kalina harita teh dititah cengkat. Sia ayeuna latihan teh jang ngukumpul tanaga dina tarekah bumela ka rakyat, bumela ka nagara deuleu, ceuk Ki Darma harita teh. Tapi Ginggi mah masih keneh diuk camebleu. Nah sia bet ngajedog keneh, ceuk guruna. Atuh da asa teu puguh Aki mah nerangkeun ka kaula teh. Kamari ieu Aki nyebutkeun yen sabenerna mah Pajajaran teh subur makmur, gemah hari Pahloh Jinawi. Hari ayeuna make nyebutkeun Pajajaran teh loba kasusah, ceuk Ginggi semun humandeuar. Humandeuar sabab bingung ngahartikeun carita guruna. Bari rumenghap ku ciwa sabab nganggap muridna bodoh atuh kapaksa Ki Darma malikan deui omonganana anu kungsi ditepikeun ka Ginggi sawatara waktu nu kaliwat. Ceuk Ki Darma, nya ari-ari ambara hayat Pajajaran mah wekel kana gawe. Boh malawija, boh ngahuma, boh lintar, atawa ngalalauk di walungan. Kabeh oge baroga pamadegan yen digawe teh babakti. Ngahuma jeung malawija lain edeuk neangan kauntungan jika padagang ti Cirebon atawa ti Banten. Tapi babakti kana harti kahirupan. Ngahuma haben melak pare, malawija sayur mayur, palintar ngalalauk. Kabeh oge jang kamaslahatan balarea. Hasilna lain dijual belikeun pikeun neangan kauntungan, tapi ukur silih tukeran bubutuh ku ngagunakeun sistem pagulingan. Ngeboga lauk butuh beas nya silih tukeran jeung pahuma. Tukang malawija butuh lauk jeung beas nya pagulingan jeung pahuma atawa juru lintar. Pagulingan teh ceuk bahasa Kiwari mah nya eta disebut barter tea.
beda jeung urang Cirebon. Sawaktu maranehna ngajabelan palabuhan penting anu baheulana milik Pajajaran, di mana urang Pajajaran butuh uyah, butuh lauk asin, butuh petis, butuh tarasi, nya anu inti nama butuh hasil laut anu baheula ukur silih tukeran. Ayeuna mah kudu ngagunakeun panggaleuh ceuk Ki Darma. Naon panggaleuh teh Ki? Ginggi kerung deui. Ki Darma bingung kumaha kudu nerangkeun naon ari panggaleuh teh. Nya lah pokona mah anu lain silih tukeran ku barang kaperluan. Kajaba kudu ngaliwatan hiji barang anu dijieun tina logam perak atawa emas. Aya anu baruleun sagede-gede siki salak, aya anu geus dipek-prekan baruleun niron-niron emping ceuk Ki Darma. Murun mun ceuk bahasa ayeuna mah panggaleuh teh sarupa duit. Sabab saterusna Ki Darma teh nerangkeun lamun urang Pajajaran butuh tarasi teu kaci ditukeran ku lauk atawa parehuma, tapi kudu ku barang anu katelahna panggaleuh nya duit teh. Parawargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Lujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa, anu masih keneh ngadangukeun dongeng. Ka urang soreang, ka urang Pangalengan, urang Ciwidey, urang Dayeuh Kolot. Aturan ka Pak Nana Samsudin sareng ka Ibu Entin di Buah Batu, lujeng ngadangukeun bae kana dongeng. Ka urang Batu Jajar, ka urang Cirilin sareng Cipongkor. Ka Ibu Deti Solastri, kumaha damang Bu Deti ka mana wae. Asatos lami Bu Deti. Oge ka urang Karawang, ka Mamah Gina sareng ka Mamah Andri. Lujeng ngadangukeun bae nya kana dongeng sareupna di Pajajaran ieu. Ka urang Bekasi, urang Tambun, ieu Pak Ikno, kumaha damang Pak Ikno. Lujeng manco bae nya. Age ka urang Banten, ka Ibu Enji, sadayana urang Banten wae di Pandeglang, di Serang nya. Lujeng ngadangukeun ka urang Jakarta oge. Sadayana lah kum we anu masih keneh ngadangukeun ieu dongeng sareupna di Pajajaran. Pamugi sakali deui sadayana anu masih keneh manco, anu masih keneh ngadangukeun dongeng sing aya dina panangtayungan oge nuju aya dina kaayaan sehat walafiat teu kirang sawios-wios. Atuh nu sarisna mah dikumkeun bae ka sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng. Pamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangboberahmana. Oge katampi kalayan kabingahan rada bentennya ayeuna mah ieu genrena biasana mah medar dongeng-dongeng anu sanes genre silat. Ayeuna mah medar carita sajarah kitu nya. Sarang silat. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Pamugi sakali deui ieu dongeng teh janten hiburan kanggo sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun deui. Kapan sakali mangsa masih pringgawasi kungsi maseaan sodagar di Banten ku urusan nu kieu teh ceuk Ki Darma. Saha pringgawasi teh Ki? Heueuh manehna teh harita mah budak parawan muridna si Jayagiri, guru kanuragan Surawisesa. Balik nyuprih ilmu disancang ngaliwat ka wewengkon Limbangan anu harita kaereh ka Karajaan Galih Pakuan ceuk Ki Darma. Cenah harita di pasar Limbangan, nah ka urang Garut ya. Limbangan
antara padagang Banten jeung padagang Limbangan patelak paham dina urusan dagang. Urang Limbangan urusan dagang teh hayang ngagunakeun tradisi urang Pajajaran nyaeta ku cara pagulingan. Ari padagang ti Banten hayang ngagunakeun duit Banten. Ampir-ampiran garlewet si Pringgawasi anu ngarasa urang Pajajaran tang tu bilukna ka padagang Limbangan sabab pan harita kerajaan Galih Pakuan teh kaereh ka Pajajaran. Kartina sagala rupa kawijakan dina urusan tata pakaya jeung tata usaha kudu nuturkeun kabiasaan urang Pajajaran ceuk Ki Darma. Tulus ki tah garlutna teu jadi da kaburu dipisah ku Sunan Rumenggong anu harita jadi raja di kerajaan Galih Pakuan. Sunan Rumenggong teh raja anu boga agama Islam nya hubungan jeung urang Banten kawilang rukat ceuk Ki Darma. Jadi nyebat agama Islam teh agama Islam cenanya zaman harita. Ari kahareupna si Pringgawasi teh jadi basan dewa atawa hulu jurit pasukan Pajajaran. Heueuh dina zaman Ratu Dewata deuleu ngomong Ki Darma deui. Ceuk Ki Darma Pajajaran teh subur makmur. Ambara hayatna geten digawe ngan bae ku Prabu Ratu Sakti dimangpaatkeun pikeun ngudag ambisina. Ratu Sakti teh hayang nguatan angkatan perang Pajajaran tapi kudu loba dimodalan ku kesang ambara hayat. Kitu sababna patani dekal-dekul digawe hasilna ukur karidaki da karerean rejeki hasil gawe na ngamalir ka nagara ceuk Ki Darma. Ki Darma mah tetep nerangkeun yen sabenerna Pajajaran teh makmur ngan bae kamakmuranana ayeuna lain jang kapentingan rakyat. Ngaleuya tangkal kadu di kebon Tajur Ageng puseur dayeuh Pakuan. Marurag ku maneh bakat ku asa malah akhirna baruruk teu kahakan. Ari sedengkeun rakyat mah mun sakalina hayang nya kudu kaluar asup leuweung bari sieun direweg kereud ceuk Ki Darma harita teh teuing nyeungseureun naon da bari ngah kai seuri. Ari ginggi mah ukur ngahuleng harita teh mikiran omongan guruna. Aing ge bingung yang hareupan poe ieu teh ceuk Ki Darma siga satuju muridna ngalange ngumbar kabingung. Aing teh babakti ka nagara ti umur 15 tahunan. Aing nyaksian ingkang Prabu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi diwastu dina batu pangecalikan raja anu katelahna Sriman Sriwacana Palangkaraja. Kusabab aing geus kumaula ti zaman Prabu Siliwangi atuh aing apal rupa-rupa kahirupan di Pajajaran katut hal-hal anu bedana ceuk Ki Darma harita teh. Ki Darma nerangkeun deui yen gaya pamarentahan Sri Baduga Maharaja mah teu aspeureub lemes usap. Pageuh kepeul tapi lega awur inyana raja anu wijaksana ngajenan ka anu boga jasa tapi ngahukum ka anu boga salah. Parecit kana harta nagara tapi mere maweh ka anu nya ngabutuhkeun. Montong boroning ka rakyat Pajajaran sorangan dalah kadengeun-dengeun asal puguh jang naonna pasti teu hese dipenta bantuan. Buktina Basawa langsung sang hayang ngadegkeun karajaan Cirebon. Sri Baduga Maharaja ti hot-hat mantuan ngadegna eta karajaan. Basa nu jadi incu nyaeta Syarif Hidayatullah Diwastu.
jadi raja kerajaan Cirebon Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mere hadiah hiji adegan bangunan anu katelahna Balemangu Pajajaran. Ari dina pamustunganana urang Cirebon nu kangen tur hayang misahkeun maneh ti Pajajaran eta mah soal sejen. Tapi keta Prabu Siliwangi oge memang kungsi ngoretkeun harta nagara ka anu menta bantuan. Ceki Darma bari seuri eta teh cenah basa Raden Undakan kalangan sari nyaeta dudulurana ingkang Prabu hayang ngadegkeun kerajaan nagara Pageuh anu engkena satata jeung Pajajaran pikeun eta pangabutuh nya Raden Undakan menta harta Pajajaran. Teu dibere ki nya teu dibere sabab palanggeran ingkang Prabu mati-mati aya nu hayang ngadegkeun nagara nya anu mimiti mah kudu boga tarekah sorangan heula ulah sagalana menta dikuapan. Raden Undakan teh menta papendeman harta Pajajaran anu ngaleuya sumebar aya di mana-mana. Ngan saur Kangjeng Prabu teu sagawayah jalma ngorowotan harta sok komo nu geus jadi papendeman. Sabab mana dipendem di ruang rusiahkeun oge boga kepentingan khusus anu jauh leuwih penting ti sakadar ukur hayang ngadegkeun karajaan. Ceki Darma panjang lebar dodongengna teh. Baru pependeman teh loba neundeun pependeman harta ki inggi curinghap. Nah sia eta panon meuni bunceli kitu hayang kaagehan sianya. Teu hayang ki loba harta cantang tuh hirup loba lugina bahwa bakal diintip-intip musuh tembal ginggi. Bener dulu apanan Gusti Prabu Siliwangi oge nepi ka tahakeun ku jalma sarakah anu hayang menta nah aku cara ngolo-ngolo nah aku cara paksa pirusa. Humayua ki tah kitu sababna sia mah ka nagara teh lain kudu ngarayuda empun tapenta tapi kudu berehan buraberge. Ceki Darma harita teh beuh atunya ti mana kula boga harta aki. Memang anu dimaksud berehan burabere teh kudu ku harta bae. Sia ayeuna loba kabisa mere mawih ka nagara bisa ku ilmu bisa ku tanaga malah bisa ku nyawa deuleu. Beuh nyawa ukur hiji-hijina kalau kudu disumbangkeun ka nagara. Ceuk inggi bari merelek heuai. Montong molor sia hayo ingkah ayeuna mah kaponcot cakrabuana. Ieu waktuna sato mau ngulampreng neangan lebokeun. Mun neuleu sia ku kulunuan kana sia direweg rek dihakan. Tah sia kudu ngalawan pikeun mertahankeun. Hayo sia. Ginggi melohok. Heueuh pan sia boga hak pikeun hirup. Ceki Darma ngarti kana kabingung muridna. Kusabab dipaksa pikeun unggah ka ponclek gunung atuh hoream-hoream ogi ginggi teh kapaksa nurut. Hoream teh da ieu pan awak geus lungse nya capeknya tunduh. Ngan bae ginggi geus apal kana aadatan guruna moal wakaeureun nitah lamun acan dicumponan. Awas sia mun euleuh. Waktosna mitra kamudang sadayana parantos saepcag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu kaopat. Insyaallah dina seri anu salajengna ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.